Nyai. Yo engke mah urang udah adon ka dieu teh ulin teh ah. Ayo urang aja urang biarkeun mah ieu. Eta mah kopina aya nu. Aya teu beuh we naon teh kitu. Aya nu nginyot meureun teh. Lain. Tong sok nu ding ka batur pamali. Pamali eta teh cenah teh tarimaeun pamali. Urang ningalikeun kopi nyi dialikeun ka nu nyai ningalan. Kopi urang dibahekeun tuh. Nya bener. Rek kumaha? Bener. Astagfirullahaladzim. Teu ngomong ka bae teh. Su Allah Aduh, nyan wae. Di kamari mulangan hayang amek-amekan we ieu teh. Tuh. Kalau kitu atuh nanti coba kumaha teu ngeunaheunana coba. Coba rek kumaha atuh. Kalakuan teh kitu maneh mah teu na teu. Deui mana sana coba rek hayang ngarokok ah. Ih ulah. Tuh nya tuh. RT na nyapon. PRT yo. Batu kur ngopi tuh ganengon batur di batur ganengon. Mang pamisahkan ya mang ya ada makuring ya. Udah eta PRT nyero si tanah hawak. Teuing. Barang daang hayang seubeus sorangan. Tuh cilok teh bareakeun. Ada bawa urang nek mah dibalekeun engke ke si Asep di imah. Tinggal dicarikan ke sendirian. Ada geus kurang kurang teh kamaripan. Kurang denger. Heeh. Nginyeum bensin aing mah lenek da naon. Meunang ngarokok di dieu teh urang. Teu ngumah. Nang, mama jika mana asa mingin kieu kunaon? Tinggal di garpu di lamotan. Ih, ayo Cileuh, nyawa geuleuh. Eta cileuh, Ieu ge enggak disusuti isuk oge. Tong ada anting, ngajen tuluy, asupan urang mah di teh ngangkang teh naon. Cilok. Susut, ieu samping ulah gitu. Kopi samping aya. Susutkeun takanya tuh. Gede cileuh aing. Maneh mah teh sangka tiba heula ieu teh. Cicing cileuh geuleuh. Nyawa. Kumaha nama aing bae? Moal sautik cileuh. Nama aing bae. Nane mah gua jeung Masri pokona mah. Heeh, pan sok meneng meuli tahu mah. Ulah geuleuh, ulah mah temu urang mah. Loba cileuhan nyaho teh. Maneh mah ceulih hade, cileuh nongtot, maneh mah kalakuan teh kitu. Aduh. Awak teh seksi. Seksi coba kamu butut oge seksi. Ya rambut Rosita coba tempo seksi cenah. Lamun nyucu tingali deui langsing. Langsing. Asik. Coba si Asep bikin apa? Si Asep nyaur aku tadi kananda. Ngeunah cenah si Ucu mah. Kumaha teh kenang teu ngeunah cenah. Aing mah gara-gara berebut kopi itu jadi diuk ke carep kok. Nah, kok itu mana anyar geus itu samping teh nu budak. Aing udud. Yo, nya. Udud. Nya Saha? Nya ulah udud sih karuhunan. Gua cenah ulah naet. Yo. Dengekeun. Menang lah ya. Boga HP teu atuh ngamusik atuh dangdutan. Boga 3. Mana atuh coba Anu hiji di Barogod, anu hiji Batuan, anu hiji di Gunyang Kenying. Urang masuk dipake main slot wae boga HP teh nyai urang ku salaki urang mah. Dengekeun ieu kos ieu. Tahun sok main slot wae urang matak urang mah HP teh dibawa ka imah HP teh urang masuk di teu. Tuh satu Pak RT ka dia tuh. Pak RT teh carekan tah. Kopi batur darah liweuh ganengeun batur. Pak RT ampura nya ganengannya ah. Ini ada nyiro si tamak kitu we diganti salaki. Ya. Pak RT mah di pokok rokok hiji ge jempling. Bangun bohong ka RT ngomong kitu. Asal dibere kan matamu. Jadi lah ikan nyiro si teh sangka lincah. Mal aya bidakeun ka tambah. Lamun teu lincah urang lagi teh karicing. Lamun teu molotot mur aing teh mana leuh. Lamun urang mah mawa bedog bari mabok. Urang bedog si Asep urang mah bari mabok. Tadi atuh kadi urang foto heula kadi foto. Karek kilipan. Bu selfie. Selfie terus kaya si nyai mah sok karakana hina ka batur bu selfie. Maju. Geus kebakar kamera urang. Kitu Urang nya. sorangan. Atuh Ci Ucun naik di luar, naik nya jeung urang nyi. Naon? Aja jadi retak tuh nya aja Tuh nya. Tuh retak aja ka si nyai mah jadi jadi retak. kamera urang jadi kieu kamera urang. Urang jadi kolong. Urang sorangan. Pan biasana di foto teh kudu alus kamerana teh bodong. Hor. Iya mah jadi nemrag. Aya meuli kaca eta tuh bios. Lamun nu alus mah anek urang soto-sotona ah. Sok geuning mending anu asil. Cuy eta teh panen acan. Oh acan nyai karek laruduh ge encan ada upang lakina dari tada. Otak karek baru kawan yang kitu ringanan. Pang lakina saha atuh bebek.
Yo ayo panglaki saha pare saha. Salah kina. Ah teuing da urang mah teuing atuh ieu teh. Panglaki teh teuing saha? Nyai teh kunaon atuh ayeuna mah meni asa beda rarai teh. Kumaha kitu? Asa geulis, Raraina asa geulis. Mana mah zaman anu di borasan teh. Oh, yang gelewang. Gelewang tah. Terus geus ngagelewang teh glowing. ngagelawing. Ku tamang ning ka hanap. Entong ya tinggal gitu mantongnya. Jadi alus tuh teh. Oh sama jika supir angkot begitu nya. Asa mah hidung bungot tapi anak mah jadi geulis nyai mah jadi supir Ya angkot. sok kadinya. Tah teh make gelewang. Heeh. Sok Kurang tes mengkol nyu sama majikan angkot teh asa geulis aya nama cik urang juga make pemutih cik urang teh make gelewang eta teh. Sian bogoheun deui ka urang. Lila teh ngagelewing eta nu kitu teh. di gulawingan. Mahal murah nu kitu nyai. Ah teuing na cek batur mah sacepuk teh ah nya sedang-sedang saja Oh. gitu. Urang mah moal kabeli urang mah ah. Entong ah. Rupa tani kabeli kitu mah. Kan urang mah can boga gaji. Heeh Kan nya boga gaji ku nyi urang. aya ieu udah menang aya ieu menang kamari ti RT keur nyolok meureun mah meuli beas urang ke meureun Eta duit basil dina susu. Entong eta bok helek gaji. Udah basil ke dina baku nyai teh. Basil pahit. Nyai mana hayang duit menang eta? Embung urang mah ah. Dan bae tadi balik duit oge urang mah nek nyolok we kana beli kohok cik aing oge. Untungnya kerja budak urang Heeh, sok kok lanjutannya. bae. Urang mah kelanya budak can dibere dangan karunya aja can dimandiannya. Rek ka mana teh nyucu. Kuwi heula ah nya da budak kan can dimandian can dibere dangan bapana. Sok rame ari ngadawung teh. Bapana itu ngamak deui ti urang eta lah. Aju atuju. Aju itu geura ini ah deui ulin ah. Tinggal duaan urang teh nyanyi ah. Asa ngeunaheun kieu nya nya hunyarnya. Eta teh sia teh ngabegaran saki urang si Ucu teh. Wah. Heeh, Sok mah nya teh nyai. Sing bener. Pura-pura teu nyaho. Eta biar ka Padahal nyaho. biar ka. Eta teh nempo budakna tah eta ge budakna buku bapana. Teuing ka mana teh bapana teh? Nah, hanya ucu Tah, teh mata urang mah melang lamun ditinggalkeun paduduan. Si eta mah sok dibawa. Saki urang teh saki urang Oh, teh. pahnya teh sahan sok dibawa teh. Saki urang. Nah, make daekeun Kang Nang dibawa. Geuning bogo kana naon atuh teh. Dari bapanang duit, duitan. Heeh. Dipanang atuh rupa da ugu jiga Robi Sugara. Dipanang atuh bukna bodas. Heeh. Masa Pangina kangen kitu si nyai men mah salah teh. Udah urang masa bodas dibawa oge dibegaran kumahan age. Kan ulah kabeh we dibawana. Naon kudu disesakeuna? Mana? Astagfirullah. Pak eta. Meureun ke batur ini tuh. Kamu eta. Ayo jangan lupa Bae mah Urang ngomongkeun urang we, meureun nya teh tadi urang teh hayang nyaho balik urang teh. Yo kadenge nyai mana ngomongkeun urang bagajeng enang saha aing boga anak jadah. Cicing atuh. Saha urang mah teu ngomong. Ngomongkeun ngadeng urang teh handap bagajeng balik urang teh. Yo saha nang bogo kanang cenah urang boga anak bapaan eta teh. bener Bener dia ngomong gitu nyucu bener. Bener. mana ngomong ka urang teman-teman teh nyai teman-teman teh nyai urang teh kurang kumaha ieu Iya. urang teh bogo kanang teh boga salaki urang teh boga salaki urang teh Urang mah tinggal Diomongkeun teh. Wah cucu mah alo teh nyi cucu mah alo. lain kitu Kanye teh dengekeun hiji bodoh. dengekeun heula dengekeun heula urang rek ngomong Kumaha? si cenah nyi ucu teh bage jeung jangnang aing teh teu rumasa nyai teu rumasa maneh teh kitu kalakuan teh alus hareupeun Eta teh. teu rumasa aing mah teu rumasa aing mah teu Oh, sok urang urang ge diungkeun cenah beja cek batu. tong sok ganggu batur maneh teh kudu kanyataan kudu nyata Mana ngitung wae duit. Dah atuh dah. Urang mah sarieun aja nu pasea Ieu kieu mah teh. da Dan nyai jangan ngomong heuh dah sok diomong-omong wae atuh. nya ngomongkeun nya dia ge Gosipkeun wae ulah sok ngagosip. Ih, urang mah teu ngagosip teh da asa cangkeul bibir. Jadi atuh teu ngomongkeun urang atuh jadi ngomongkeun urang mah teu ngiluan sieun. teu ngeunaheun nyai urang mah jeung mah teu sangka mah teh Hampura tuh. amu Da urang mah. lain sekali dua kali Ya, aya urang mah mah cek urang batur. dibuktikan urang dibuktikan Batur. urang dibuktikan Urang urang teh. teh Teu boga dedengen, teu boga dedengen. Teu boga pikiran. Yo. Buka batu. lamun aing geus gablag bukti bagian jeung enang Oh eta teh. tah hayang ngomong aing mah hayang amok hate amok aing teh ngintip bibir aing teh ngintip aing teh nyebutkeun urang bagian jeung enang teu enang naon bogohna atuh kanang usahana ge teu Bura. teu kudu dibura aing sada tas salat bieu ge aing teh Sabaraha rakaat. nya 4 rakaat asar da Sebenarnya sok susah seri teh kumaha eta Sok. teh.
Ya emang geus supaya dah hampura yeuh dah hampura. Hampura. Dek gitu deui moal. Mung Sabat aya mah. tuh nya maneh mah sulit. Moal apa sabat aya mah. Urang teh kurang kumaha maneh teh boga beas di duit borol. Mana emang sok inget nggak duit kan nyarekan aing teh. Menang pemere. Dapal gas. Cicing ah. Jadi emosi teh eueuh ku duit mah hilang. Ya. Bisaan nyi mah nyetok duit supaya urang teh ulah amat. Dah hate urang mah amat. Heeh hampura. Teu bogo nyai ka urang teh ulah iya. Tong sok kitu ieu maneh hayang beas dibere. Hayang duit di urang teh kurang mah ka maneh. Udah sok dibayar. Mun cicing ieu mah aing mah teh sok kenapa coba budak mah cicing. Budak mah rengekeun. Yeuh tong sok didenge omongan Nyi Rosita teh antepkeun Musriknya heueuh nya eta kitu. Musrik kan Nyi Rosita. Mata kurang-kurang kumaha coba nya dengekeun urang mah dengekeun Nyi Rosita dengekeun Nyi Rosita dengekeun. Nyi sok adunya. Nya maneh mah rekayasa mana lagi kituan teh mana mah juga urang nyurakakeun maneh. Udang. Bisa banyakeun ku urang itu kumaha udang. Mana mah suka kasar rumahan cing nyok cai urang bura. Ya, sok bura nyucu bura. Dan mana lu aku kadeu dia. Parah kehindarkeun ka pusing kurang gitu teh. Bukan kasar rumahan. Akibat loba ngomongkeun kurang teh kalakuan kitu teh maneh teh. Naon? Teu naon? Mek. Cek batur mah kuring teh Gitu. anak jalanan. Tuh kalakuan Sesa kitu. tinggal saya. Teh kumaha anu jeung urang? Di Teh mana kumaha jeung urang? atuh di mana? Teh kumaha anu mana jeung urang teh kumaha Di aya kuring di mana Teh kumaha? atuh ayana? Kumaha? Mana udah kurang ngomong. Ya. Teh kumaha anu nyai jeung urang maneh? Are kare-hare urang mah. Hor. Ya heuh sabalik. Nah ulah ngomongkeun urang wae atuh. Urang teh